Sarete asalila tapi karek jam sakieu. Kekuat haus ieu mah asa kudu godin ieu mah ya. Duh, pas pisan ieu mah euy. Las segar, cau, galingding. Mumpung usaha saha gaskeun ieu mah. Kuat asal kuat nepi ka magrib sakieu we ah. Duh, ieu mah kudu neangan tempat nu sepi euy. Jalma nyahoeun aing mah cau. Tapi Jang, batal puasana. Jir, nah bisa apelan orang ek batal puasa. Sahanya. Ih, nah eueuh jelema teh. Ini eueuh. Ini si Ujang kalah ieu teh ngabantuan urang. Duh, di mana ya tempat nu sepi euy? Jing, si Bojes. Kemana wok? Teu, reka dia. Aya eta naon ngajeng lo? Ieu mah ieu yang para manuk. Ada ya bisi godin. Henteu Jes, tara urang mah. Ek batal ke perjuangan pisan leuseuh, kudu kabur sagala euy. Di teu kanyahoan batur. Aman jigana di dieu yeuh, aman. Ah, di dieu wae lah. Seger ieu mah euy. Ieu rasaeun noel euy. Aman di dia mah ya. Kudu kabur euy. Pindah deui ah. Soraeun nuturkeun wae euy. Duh, capek euy. Perjuangan pisan tah di dieu ya aman ya. Jalma jigana ya. Seger, aduh sakieu ge ngaganjal beuteung mangeunah ya. Kala, ieu teh jalma lain euy. Ais aman ke loba nu nuturkeun wae. Geueun ieu. Ih, loba gangguan pisan ek batal puasa teh ieu mah. Aman anjing. Mah bener ya mau aman. Nanti ya. Nah eta, wani nuturkeun aing. Keluar ka wani mah. Ayo we nuturkeun. Nyiksa nu noel euy. Ujang mawan sasaha euy. Jing. Kabur ieu mah. Perasaan tadi asal banu nuturkeun pisan ieu teh. Jabat ting purig-purig kieu. Teu aman ieu mah batal ge euy. Ayeuna nya telepon urang. Saha atuh nya? Goblok ngait baju aing. Harus luas wae anjing.
batur mah sieun. Duh, alah capek lompatan yang panyumputan. Tapi saya nuturkeun we, geus lah di dieu. Aman jigana di dieu ya. Paduli aya nu rek noelek naon ge lah. Teu kuat aing malah. Cieun ya, ieu mah ya. Kela-kela. Teh suara naon? Tiga suara adan. Ya anjing. Percuma tuh aing batal puasa. Sarua aja ngabuburit ya mah. Geus adan magrib deui wae. Teu karasa. Percuma aing kieu carana malah balik anjing dahar di mah.